billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Nanti dua ya. Kol-kolah kubro teh aya anu sikol aya anu sikol itu seperti iya. Jadi kok berarti dua minal haq kok. Jadi dua berat dalam minal haq mungkin dua berarti hiji. Mimma 'arafu minal haqq Mimma 'arafu minal haqq. dua ya qoblan kedua yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin. Sokul itu lah kok wa natma'u ari kok teh sarua jeung tak pada letah tukang teh kaluhurkeun istilah wa nafo ya po ti pu sarua jeung tak hareupeuna pada letah tukang kaluhur wa nafo. Jadi pasti di mana-mana kana po disebut pasti aya kalkulan. Warna po kudu di jieun-jieun gitu ya. Warna po ma'u ayyudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin. Wa natma'u ayyudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin. Fa'athabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Fa'athabahumullahu
الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli wa idza sami'u jeung di mana-mana ngadarengkeun eta sagolongan urang Nasrani anu nyekel pageuh kana kitabna di mana-mana ngadenge makana kana perkara unzila anu diturunkeun di perkara ira rasuli ka rasul kanjeng Nabi Muhammad nyatana Quran. Tah dina nalika ngadengikeun Quran teh taro maka ningali anjeun Muhammad ayunahum kana mata-mata na eta jalma-jalma tafidu tingkahna ngocor ieu mata teh minat jam'i tina cai mata. Pas dibacakeun Quran tentang careurik kitunya eta urang Nasrani anu nyekel pageuh kana kitab. Bahkan hari tadi bacakeun Yasin teh langsung ieu nyaan cenah sing demina oge saruak cenah akur sabab mane ya pisan datang Rasul golongan eta begitu dibacakeun Quran tetapi itu binatami ngocor tentang kacareurik mimma tidak perkara arafu anu nyalamun eta golongan minal haqi nyata tina perkara. Nah apa bisa ngoboyeun nyaan bener sarua jeung kandungan anu aya dina kitab Injil. Oh iya geuning Rasul nabi akhir zaman abdi tungguan teh meni syukuran bisa papanggih bisa kajamanan bisa papanggih jeung nabi akhir zaman tak cara yaquluna ngomong eta golongan teh Rabbana pangeran abdi amanna iman abdi saddaqna bi nabiyyika wa kitabika kami ngabenerkeun ka nabi Gusti kami ngabenerkeun kana kitab Gusti anu diturunkeun ka nabi Gusti faktub maka mugi Gusti nuliskeun ka abdi sadaya ma'asyahidina sarta jalma-jalma anu nyaraksi kabeh ya al-muqirrina bi tasdiqihim anu nyaksi anu mengakui kana benerna eta nabi jeung benerna eta kitab anu diturunkeun ka nabi. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi. Terus wa qalu fi jawabi man ayyarahum bil islam al yahudi. Geus kitu teh panjadi tontonan urang Yahudi. Urang Yahudi teh diboleh cak urang eta jelema kalah keariman ka Muhammad. Intinya wah pokoknya mah diboleh urang Yahudi
jelema kalah ka asup Islam nurut ka Muhammad teu ahli ka beuteuing cenah geus puguhnya kana kitabna aya rasulna aya agama kalah ka kabawa ku agama anu anyar cenah. Terus maranehanana teh nu asup Islam teh aroma wa malana la nu'minu billahi wa malana wa ma jeung ari naon perkara lana eta tepikeun kami la nu'minu teu iman kami billahi ka Gusti Allah wa ma jeung perkara jaa anu datangi perkara naka kami minal haqi eta tina Quran ay lamani alana minal iman mawujudi muhtadi mencakuran nama nya atuh padahal kami teriman atuh kudu iman kumaha mencakuran nama padahal kami teriman lamani alana minal iman teu aya perkara anu nyegah ka kami minal iman teu aya alasan lamun iman lamun teu iman teh ma'a wujudi muqtadi kan perkara-perkara anu narik-narik karena kudu aya iman teh aya teu nya itu dina kitab Injil dicaritakeun bahwa bakal aya nabi akhir zaman ciri-cirina kitu kapanggih ayeuna terus dibacakeun Qur'ana ternyata eusina aku jeung dina Injil atuh rek teu iman kumaha cek urang ya pokona perkara-perkara anu ngajarikeun sabab kudu iman aya kabeh nya eueuh alasan lamun teu iman teh rek teu iman kumaha kabeh wa naqma'u jeung ngarep kami itu nya ayyul khilana ngarep kami ku iman kieu teh ye kami teh boga pengharapan sugan-sugan ayyul khila kana yang ngasupkeun laka kami saharupuna pangeran kami ma'al qaum salihina sarta kaum anu saleh kabeh nyata jalma-jalma mukmin aya nu kitu bisa diasupkeun jeung jalma saleh ka surga. Qala ta'ala ada usaha ta'ala fa'asabahumullahu bima qalu fa'asaba maka ngaganjarhum kaya eta golongan saha Allah usaha ta'ala bima sabab terkara qalu anu ngomong iladina ganjar jannatin kana pirang-pirang surga tajrian turut minta hati-hati ada surga naon al-anhar pirang-pirang panawan khalidina bari palang kami fi surga wa dzalika tahari itu diberi surga eta jazaa'ul muhsinina ganjaran jalma-jalma anu gawe hade kabeh ku iman walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim sabalikna walladzina jeung ari jalma-jalma kafaru anu kafir iladzina wa kadzdzabu jeung ngabohongkeun iladzina bi ayatina kana ayat-ayat kami alam kalupur teu percaya ngabohongkeun teu ulaika ashabul jahim eta pangeusik penduduk asli asana penduduk asli neraka jahim sadaqallahu alazim. Ya